A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal madhhab lan utawi madhhab iku qat'uhu dan tugelaya si uang bibabi masjidin kalawan nyolong lawang masjid wajiz'ihi lan kayu batange masjid la husrihi orana lam pite masjid wa qanadilatus rajulan pirang-pirang lampu kang den urupaken ya qanadil wala sahulan utawi qalaso qatah iku den tugelaya siwa bimaukufi kalawan maukuf nyolong kang den wakafak wa ummi waladin sarakoha lan nyolong ummi walad kang nyolong ya si wong haing ummi walad naimatan hale kang turu au majnunatan atawa hale kang edan urang masih keneh ngabahas tentang qat'is sariqah, tentang had nyolong. Cek Islam di mana maling gesani sobe yakni 4 gramen emas eta adalah wajib dipotong leungeunna 1/4 dinar insyaallah ruba dinarin 1/4 dinar sadinar 4 gram 1/4 berarti sagram saeutik kuari kumaha lamun maling lawang masjid ai kamari mah baitul mal di urang baitul mal aya dana sosial ieu mah baitul lawang masjid ngedeng bae di masjid ai baheula mah sabidug-bidugna sebloon-bloona baheula balik nganjang teh ka masjid. Jadi balik nganjang apel ka masjid hees. Jadi subuh mah tetep hudang sanajan teu salat. Antara di masjid. Iku ari waktu jauh ka masjid budak. Aju masjid nagepan dikunci. Boro-boro rek sare urang gerek milu salat di dinya ditungguan. Rada penting teuing geus teu bisa. Jam 9, setengah 10 geus teu bisa salat Isya di jero masjid. Jadi hampir cara di Mesir deui. Di Yordan harare hese salat negara Islam tapi salat hese. Aya waktuna kos kantor. Kunaon bisa kitu
lantaran loba kecurigaan di Timur Tengah nu mantak ditutup lantaran masjid dipakai kegiatan kumpulan politik entak tutup besi aya kegiatan di urang mah kegiatan politik di masjid paling besi maling loceng masjid gitu doang di urang dan mantak geus di masjid mah ulah ayana naon ulah aya loceng bagus besi sieun di paling ulah aya beker bagus jam bagus ulah aya bebaskeun besi aya nunduk salat hajat salat tahajud ti peuting jelema liwat nunduk salat atuh dibuka we cenah eta di usiana kuno mabok sugan we atuh nu mabok kebal-kebal manyana ge aya di masjid-masjid deui. Ieu pikiran urang sempit sehingga masjid teh dikunci. Aya naonan sih masjid? Nah, ieu sempit ge nurutan Wahabi. Aya ge Wahab, Syiah, Wahabi, Muhammadiyah dikaronci masjid urang mah ulah bebaskeun masjid teh. Ieu tatangga dik sarolat ge di masjid hese. Sepi jadi masjid teh. Baheula rame di masjid teh. Nu mandi, nu wudu, nu wiridan. Kuari mah keur mah masyarakat arbung ka masjid dikunci. Masjid teh dikunci. Masyaallah kan. Sakumaha kantor. Ulah nurutan Wahabi baheula mah di Jidah Masjid Apung bebas jam sabaraha bae ge barang ayeuna dikuasai pengurusanana ku Wahabi mutlak atuh geus saya teu bisa urang kadija waktu salat di luar waktu salat teu bisa ditutup salat duha, asar teu bisa, maghrib teu bisa. Jadi eta mah masjid teh lain jang salat jang deuleueun. Jang deuleueun. Masjid mah wudi'a lis-shalah. Adapun kalau nu sare-sare briefing urang jadinya dilarang tidur di masjid ini kecuali bawa kasur. Itu atuh tuh ya kan masjid deh besi penting rek tahajud jelema ka masjid nilai tahajud di imah jeung di masjid kan lain aya itikafan besir salat hajat besi batur nu liwat kemudian cat salat isya perjalanan kan nu istirahat karena musafir masjid menu Allah tinggal aya pengurus tapi itu di dinya tah eta masjid jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sabenerna mah kos kitu aja ku ari baloba kecurigaan dikunci tapi ieu mah kisah teh ngaringkuk bae di masjid kapuyengan meureunna hiji tegableg duit dua nyandu tilu nu kolot marah bae kapuyengan cak nu kolot datang ka dengan mawa kanjut bahwa angges-anggesan lah cek jana weh deui jualeun dula-dula aya lawang masjid dibuka ku jana engsel lah lalaudat beunang dipanggul dibawa ku nyana ka tukang nyieun kusen maksudna deuk dijual bawa dipaling ribut leungit lawang masjid ribut
leuit budak kawang masjid makanya kayu jati medang di Jepara wah ukira aya anu ngabaran ja anu tadi di dieu bae mah bangunannya nanti ludag lidug ke HSD ke ludag lidug deui aya saha Jaki Zaid oh Ki Zaid nu nyandung teh coba selidik bener ternyata Ki Zaid bawa Ki Zaid ke polsek amankeun lantaran diserbu masyarakat akhirnya dibawa ke kejaksaan sidang begitu di sidang ternyata Ki Zaid bener maling lawang masjid tak kumaha Ki Zaid lamun maling lawang masjid apakah kudu dipotong leungeunna wal madhabu cekal madhab qat'uhu potong leungeun Ki Zaid bibabi masjidin ku gara-gara maling lawang masjid seueur dipalingin moal saha kumaha lamun maling kitu pangrari budak wari mah maling pangrari moal wari mah jahona jeleg imah bae meuli anggeus teh jauhan bangsa pangrari pangheret teh jauhan kuda-kuda moal nyahoeun moal we ka jeung buku bahagia meuli anggeus kuari mah paingan cak emak baheula beuh siang ke mah tasawah teh lain dipelakan ku pare naon mak pelak listrik manya kayak plak listrik tegarti kiri macam listrik dipelak gorenganan sawah dijual rentul listrik kemah jualan imah siang kemah ngahuleng memangnya jualan imah sebab lama jualan teh kan dipanggul jadi rarasan teh berarti imah dipapanggul orenganan lain di Perumnas datang ka Krus kuari Masya Allah tah sia geus lamun di dinya hade irup lamun geus jelema jualan imah lamun geus tahu buleud nah ieu geus kuari tahu buleud datang ke akhir zaman nah kudu dicekal budak sia akhir zaman ye sumber fitnah sia ye cek maing ge baheula asal tahu buleud bae geus di dieu tere kiamat sia ye urang mana sia Tasik cek dia teh oh berarti Tasik sumber fitnah ye ieu tahu buleud dia digoreng dadakan bana maghrib mana aya sholat tahu dadakan teu beres itu aduh aya bae lamun Ki Zaid kuari maling pangrari masjid kayu batagan masjid kumaha eta sangsina tetep bae potong leungeun Masya Allah la husrihi teu kudu dipotong leungeunna Zaid maling lampit masjid tah lampit masjid mah teu kudu dipotong samak masjid lampit masjid sajadah masjid eta mun dipaling teu kudu dipotong wah cak pamalingan mantep ini lain hartina teu doraka tetep ngan mun maling eta teu kudu dipotong leungeun nah lantaran lamun lawang masjid mah kepentinganna jang masjid lamun pangrari masjid kayu-kayu masjid mah jang masjid
tapi lamun lampit mah sajadah jang salat. Beda, masjid mah bentuk bangunan khusus masjid, sajadah mah jang kepentingan umum. Beda. Sajadah mah jang kepentingan umum, artina kepentingan umum teh saha bae nu make silakan kan. Saha bae sajadah dek lalaki, dek awewe, dek kolot, dek budak didinya make sajadah sudaekna. Berarti lamun dipaling teh mah dipaling nyana ge meureun boga hak didinya. Sebab ieu lampit masjid mah jang umum di antara masyarakat teh nu umum teh nyana. Berarti nyana teh boga hak dina lampit masjid. Jadi lamun dipaling teh kudu dipotong eta mah anggap aya hak nyana di dieu. Asana diparalingan ya. Lain nambahan lampit maling. Beda ya. Ari lawang masjid mah jang kepentingan masjid. Ja urang eueuh lawangan ge salat jadi bae. Eueuh lawangan ge salat jadi. Kayu masjid misalna nusakna jerebebeng di hareup teh naon tadi luhur ieu kenteng dihandap. Lisbang. Gunana kan lisbang. Gunana lisbang mah lisbangan ge jadi bae bangunan. Tama pamantes pangria-ria aksesoris dong tama teka dipaling kuyana tah dipaling eta teh jang kepentingan masjid maksudna kepentingan masjid mah jang masjid beda ari jang masjid mah masjid tapi lamun lampit mah lampit sama teh eta mah bagianana urang umum. Tah nu mantek eta mah henteu kudu dipotong leungeunna. Termasuk lampu-lampu masjid anu dihurungkeun lampu teh ditenden di masjid kemudian sok dihurungkeun cacaangna jang masjid apa jang urang? Jang masjid masa bodoh aing mah dicaangan elos dari caangan elos. Jadi cacaang teh jang masjid apa jang urang? Tah ana jang urang berarti urang boga hak cacaang masjid. Dipaling atuh teh kudu. Teh kudu dipotong leungeunna. Wek urang teh urusana. Caang-caang urang. Kumaha lamun ieu meuli lampu masjid kristal di Iran meurina ge bau hurung herang ngan ieu mah henteu dihurungkeun sakadal jang papaes doang. Jadi tapa urang teu ngalap mangpaat kanyana sebab nyana teu bisa dihurungkeun jeung teu dihurungkeun we mah sakadar papaes lampu teh jang papaes masjid supaya masjid kadeuleuna sieup teu pernah dihurungkeun ta eta lampu nu jang papaes masjid dipaling wajib dipotong leungeunna sebab tah mah jang masjid eueuh hakurangan naon tuh urang teh mah jangan sakadar ya caang teh kan lampu mah urang butuhna cacaang tah lamun lampu dosok dicaangkeun dipaling teh kudu dipotong lampu nu jang sakadar variasi doang di masjid jang masjid dipaling wajib potong tuh bedana kos gitu doang tah ya Allah bener kitu naon ngaranna pandai-pandai hakim teh kos Quran wakaf ditenden di masjid kepentingan anak Quran dipersilakan sahabat nudek maca Quran mangga berarti seluruh masyarakat muslimin muslimat boga hak eta Quran haju Quran wakapan dipaling ku kizaen henteu kudu dipotong gitu macana aman lain aman wajib ganti ngan teu kudu dipotong wajib gak gantian ongkos tadi lampit masjid beunang sia
kemana kan sia dijual wajib ganti ngan teu kudu dipotong ganti wajib ngan teu kudu dipotong lagi beda jeung lawang masjid dah potong lagi beda dosa kitu ieu mah lain urusan urang urusan jaksa anu memutuskan hukum kiai mufti nu dilibatkeun dina urusan pemutusan hukum di Indonesia mah teu berlaku ku ari mah kos kieu atuh masyarakat maling loceng di masjid kabupaten di masjid kabupaten maling loceng dipermasalahkan padahal mah dana pembangunan masjid kabupaten misalnya 3 miliar letik 10 miliar letik 20 miliar nu dibangunkeun nama paling 10 miliar tina 20 miliar nu dibangunkeun 10 miliar tah saha nu maling tah saha nu maling ngomong sia tuh saha je tuanin sia tuh kan masyarakat memaling loceng babak belur huntu di tukang huntu babak belur tah 20 miliar jang pembangunan masjid kabupaten 10 miliar dibangunkeun nu 10 miliar deh ka mana Sekarang sana masyarakat ternyarah umarana. Eta kos gitu. Antak tunggu ke di akhirat. Deleukeun ke di akhirat. Lu terkait didinya sing gejebur dadah. Cek urang teh dadah sia aing panas. Dadah. Nyanda belun jasa ka urang. Kata kuari orang bangun main-main hirup ngaler ngidul ngetan ngulat tiga sagedeng deh waktu urang geus loba jasa nu baralik ka ditu ka lembur aslina nu 50 tahun 60 tahun 70 tahun sarua tukang korupsi tukang maling antapkeun modar kege karasakeun ngerebek di neraka jahanam bareng jeung sia amankan diri orang hook ke orang kena rokok ge panas tuh ngomong seneng geus ribuan tahun ngeunahna sabaraha lila sih di dunia paling ge meuli Lexus baby bed paling ge meuli istananya awewe atuh sakitu kitu da doang ya sakedeung deui terkutuknya pancena kieu kitu aing mah bisa nangan sakitu doang bisa nangan sakit itu doang elingan nyararana dielingan gitu dek areling bisa sakit itu doang besi engke di akhirat aing dipanggil aja ucai mangga Gusti tahun sama rahasia itu jangan ka Gusti sadaya-daya bara aya catetanana nyaho sia pemerintah sia hari tak korupsi terang perdasian negor ai langsung mente gusingan abdi ngocoprak tak saksi dah sia Haji Pendi tak percaya aing saksi yang apa tak percaya aya Haji Makmun ngabesan eta ya sekadar ngomong abe ke di akhirat ayah nyaho saha-saha nu korupsi nyaho ulah pajar teh nyaho insyaallah nyaho jasa insyaallah kiai nyaho ti mana itu urusan aing nyaho bukan nama insyaallah aya nu ngabejaan aya jasa saja nak kieu nu iya itu urusan aing entah yang nyaho bae nu keur ngajabat keneh ge kuari emang nyana teu bebeja ka aing aya nu bebeja
Pantai Jatuh tolol amat. Iya sia lu tolol. Nyala lu bener bebeja. Siapa kos gitu. Bangun embung ka jahoan teh ya. Nang tarolol kabeh. Saha cenah kiai? Atuh wartawan ge nyaho. Wartawan ngocoprak bae dina koran. Emang kiai sok maca koran sih sok nyelidikeun teh. Heran ieu mah ka aing. Koran majalah jararah tuh komo nu laporan langsung mantan pejabat ya loba anu bebeja ka koran nu kuari ke kaji emang kuari lobaan teu loba mantan pejabat luhur tuh loba di dieu aya nu langsung ka dieu ngajina anu di mobil bae ya tuh jauh aja jarana bebeja kula ngajina di mobil bae cenah kieu kunaon bunga hiji jeung masyarakat je oplot budak ada yang gue jana ngaji deh mah ngaji si kos gitu turun ngaji nya hiji jeung masyarakat pejabat lainnya namanya sampah masyarakat geus turun ngaji tawadua lah cerai minggu hareup moal ngaji hayang kan ngana rakalos mah kabejaan doang ya urang gedena ganjaran ki ngahiji aju haridan ngelapa eta gede ganjaranna aing ngaji di luar bari ngarokok ngopi dah saya cerek gitu mah jejal-jejal kena nyawa ka dieu coba tah teu maksud ja ieu mah majelis kajenting leutik ge mun diasupan asup bae dia kabehan asup bae ngan parae ente atuh teu kudu jaga kaget teh kudu masing-masing we sih dulu luar atuh sing tentrem teu ngomong we kula mah sing tentrem geus di mobil nu di handapeun tanggal Ambon takang sate kok salah pokoknya ngaji we pokoknya ngan beda doang ganjaran sitik nah eta maling Quran nu diwakafkeun jang umum berarti ayeuna jang umum berarti nya ge aya hak di dinya ketika aya hak dipaling atuh sarua jeung maling nyokot haknyana ngan haknyana sabaraha persena eta teh nyaho berarti kan kudu wajib ganti sebab aya nu baturan nah ngan dipotong teu kudu loba masalah kuarima lain maling lampit lain maling loceng lain maling lawang carang maling kotak masjid kotak masjid dipaling nyawa-nyawa air di tukangan masjid nunjol sekali dua kali tilu kali selidik horeng DKM berlaga pamalingan sial teh DKM anak kalana DKM na catetanana aya fisikna eueuh jeung moal digantian deui ku nyana teu masalah tinggal ke tanggung jawab di akhirat kedua aya deui nu mabok aya yang meuli minuman eueuh palingeun aya kencreng masjid cokot bagi sekalian nyungsep nggak bakal nu jadi masalah wajib potong apa henteu sih eta duit kenceleng masjid kan eta mah umum tah jang naon tasarufna eta jang kepentingan masjid encan jadi wakaf sebab tah mah saman keneh nu geus jadi wakaf mah benda jadi eta mah kakarak ge harga duit saman jang kepentingan ngaropea masjid menang tadi dinya jang mere sakadar imam lain gaji mere kemudian jang muadzin menang muadzin mah digaji kok cenah imaman ai imam mah kapan wajib jana salat mah mun teu digaji teu salat burung nyana khotib wajib teu sata digajina lantaran dia ada lagi kewajiban kos puasa puasa digaji
budak leutik jadi gaji mah ceng puasanya kayak ku abah dibere duit sapoe 1.000. Wow leutik teuing 1.000 mah nawarnya nan adu tawar teh kolot jadi puasa budak leutik mah wajar tamrinan kolot maca khutbah kudu digaji mah beuh tawa maning dirantai diasupkeun ka sumur pareum cor beres ulah kena hirup deui maksudna. Ya Allah kos nikahkeun haram duit nikah gedaran haram tah eta berarti jelema anu endek ngalaksanakeun agama eta teh dipersulit haram duitna. Tapi lamun nyeun administrasi nagara nikahna mah kudu mage sebodoh eta mah aya tah rada beda jeung kieu lamun kiai diundang ka dinya kemudian nikahkeun hadiran jadi saksi dan lain sebagainya balikna dibere amplop duit eta mah halal. Wah cenah dasarna bae kiai mah kos kitu cenah. Kan ai kiai mah datang ka dinya teh deuk dibere deuk henteu masalah cenah mah. Eta bombonganannya na mere. Ari ieu mah kan dipatok. Sekian tah patok eta lah anu mantak jadi haram. Berarti aya pengkondisian khusus lamun henteu nyana teu ditikahkeun. Eta haram. Namun ge malah kula mah sakadar ngurusan negara doang tuh nikah mah tuh mangga bae. Ieu can boga duit kula mah ieu, tapi nikah bae hayang ditikahkeun. Suratna mah ge bae gampang. Kumaha ge saya duit bae. Itu urusan aya hayang beres atuh mangga itu beres atuh masalah. Nikah mah telos terus masalah. Berarti terpisah antara nikah jeung administrasi masalah. Hararese kos kitu seutak seetik segulak segilek. Beda tuh. Lamun nendeun Quran di masjid, nu sorangan di paling batur wajib potong. Wakaf yang umum teu wajib potong. Beda seetik. Qur'anna kos kitu keneh. Tuh kan? Lampu yang kepentingan umum dipaling. Ya teh teu wajib potong leungeun, tapi wajib ganti. Ketika ieu lampu yang hiasan doang, henteu aya mangpaatna urang dipaling, wajib potong. Beda seutak seutik. Tuh. Nya. Kuari nikahkeun. Ieu mah lamun henteu dibayar surat nikah teu ditikahkeun, haram. Tapi lamun kieu mah aya urusan nikah mah mangga bae urusan administrasi mah teu urusan lah aya bae engke insyaallah teu masalah mah urusan administrasi terpisah jeung urusan nikah. Beda seutik kan? Tapi hese eta. Anu degengnya sih degeng. Tuh beda. Masya Allah karim. Seutek setik. Hokos kredit dua harga. Lamun boga dua harga haram. Kita mana nu ngamenangkeun eueuh. Ieu motor sabareuh 10 juta lamun cash. Lamun kredit 15 juta haram, mutlak haram. Seluruh tah mah cak Kanjeng Nabi teu meunang dua harga. Tapi lamun nyana ngan sakadar cash bae ieu mah. Cash bae 10 juta teu meunang kredit atau kredit teh 15 juta teu ngajual cash masalah. Atau kredit jeung cash akur hargana pada 15 juta masalah. Itu kan babari sebenarnya manu hese ge ieu teu nuturkeun aturan agama. Gula pajar ngaharamkeun kredit bae rame kieu mah cenah haram kredit tangkorak sia meureunana. Ngajina sih di tukang sate we goblok teh budak. Anta kayak ngaji di majelis. Abe karasa hareudangna. Nu di majelis ge kalaluar hareudang. Masalah. Jadi kredit dua harga haram. Hadisnya geus jelas tah mah. Teu dibacakeun. Langsung Kanjeng Nabi. Dua akad di ditu nama disebutna diakdain. Dua akad haram. Motor 10 juta cash. Kredit motornya eta kena satu benda dua akad haram. 10 juta cash kredit 15 juta haram. Naon bae kagincu dua akad haram. Tapi lamun satu akad cash 15 juta kredit 15 juta masalah
barangna eta keneh lamun kieu mah kula mah jualan motor ye ieu jualanna dua rupa nu ieu mah nu di ieu nu di dieu ieu nu di kolom ieu kamar ieu mah kredit tak kabeh ka ditu ieu mah 15 juta kredit ieu mah nu ieu mah cash harga berbeda barang beda masalah tinggal nyaho doang murah Masya Allah karim ku bodoh-bodoh tinggal itu geus jauh kan ngaji geus jauh kan di baheula ge kos kitu ya Allah aya bae kiai ngredit diseungseurikeun tu can puguh salah kan kiai mah ngan lolobana memang salah naon sebabna kan geus ngomong kula jeung properti geus ngomong urusana bank jeung leasing geus jauh bahkan orang bankna bae ge nu konsultasi ka imah sabaraha bank hayang dihalalkeun kukula ditanya heula kumaha ternyata haram jadi berarti kredit model ayeuna mah hampir 99,9,9,9 carang aduh halal carang Masya Allah ada pun bisa salah takos gitu jadi tada toh tinggal cenah kula mah alhamdulillah kiai kredit tuh nyana mau ngajual henteu aya nu cash kredit alhamdulillah cenah kula ge kredit teh enggak masalah teh mah urusan sorangan teu kanyahoan ku jelema eueuh masalah jeung Allah sia sing ada ulah gogocekan jeung Allah jeung jelema mah sih digocek-gocek aja jeung kiai jeung wali ge kagocek-gocek bae. Jeung Allah moal bisa kagocek sia. Moal kajeun kumaha ge ringsak sia. Asal ulah ngagocek Allah bae. Urang kuaripan lobana ngagocek Allah. Jelema mah bangun tawado, jelema mah bangun kieu bae. Kosi eta. Gogocekan gara-gara kos kitu. Ulah hirup bahaya di mana bae Allah mah aya. Ulah sok ngabohongan Allah tinggal gitu doang mentak ilmu loba ilmu gede tapi bangun jang sorangan ge seuseut nggak gocek Allah sebab naon sebab lamun urang teu gocek Allah hampang deuk nanaon ge mentak lamun dina Tanbihul Mugdarin dijelaskeun naon sababna urang teu daek salat di peuting makanan ucapan mata ceuli mungkin terganggu berat deuk salat tahajud tuh eta teh kos kitu gogocekan jeung Allah. Pajar teh mah Allah teu neuleukeun jeung teu nyahoeun. Sakit kituna. Tek sia de ulah sok ngagocek Allah. Kos Maradona bae sih. Ummi waladin sarqana imatan eueuh ieu mah di urang mah ya amat umi walad amat dijima kemudian boga anak ngarana amat umi walad ke di tukang bakal diceritakeun per amata kuari dipaling keur hees wajib dipotong leungeunna atawa dalam kondisi buta umi waladna edan majnunah tetap baik wajib potong 1, 2, 3 tinggal keopat ar-rabi'u wallahu a'lam bissawab.